Innallaha ta'ala qad harama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Saestuna Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun jalma-jalma anu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah diharamkeun lebet ka neraka. Yabtaghi bidzalika wajhallah anu ku ucapanna teh ngamaksud anjeunna ngaharepkeun teu aya sanes iwalti karidoan Allah. Iwalti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin patarosanana cekap gitu ku hanya ngucapkeun la ilaha illallah terus asup ka surga. Sakumaha ieu pidahu Kangjeng Rasul terus diharamkeun ka neraka. Saestuna urang manaan nu namina la ilaha illallah teh ieu teh kunci pamuka. Para ulama nyebatkeun miftahul jannah la ilaha illallah geuningan. Ari kuncina surga teh la ilaha illallah. Jadi memang samanfaat-manfaatna kunci jadi anu paling pertama ari sakadar kunci wungkul mah deui kitu. Kada moal karaos secara sampurna manfaatna. Ngan paedah memang tauhid teh kan dikumpulkeunana dina la ilaha illallah. Jadi sadaya ajaran Allah, tauhid Allah, iman ka Kangjeng Rasul, iman ka Allah, iman ka Nabi Muhammad, sareng iman kana syariat Islam sagala rupina eta teh dikumpulkeun dina kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah teh nu dua teh asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah sareng Muhammadur Rasulullah. Lamun jalma teu boga eta maka moal aya bagean meunang kabagjaan di alam akhirat. Jadi sakumaha wae kahadean Ibu. Kahadean secara umum, kahadean di manusia, ti jalma-jalma anu teu wawuh ka Allah. Najan jelas karasa manfaatna. Pangbangunkeun naon gitu. Tapi lantaran teu wawuh karena saha kitu ibadahna, teu wawuh dat anu nyiptakeunana, maka teu jadi kahadean we gitu. Matak anu ngaageungkeun amal teh memang kaimanan, tauhidan ka tauhid. Ta ayeuna urang teh tos nampi kana ieu kalimah tauhid teh. Tos ngangkan Allah sebagai pangeran urang, Kangjeng Rasul Muhammad utusan Allah sebagai nabi urang. Maka urang mah alhamdulillah kuncina tos aya kantun prung dina ngajembarkeun perbendaharaan ieu Bu naon amal soleh lah gitu. Matak satiasa modal pamaparin ti Allah teh kasayan naon lah gitunya. Naon sebatna teh kasehatan, modal bekal rezeki, modal kasalsean, sadayana matak sakedahna urang ditasarrufkeun fisabilillah di jalan Allah. Jadi dimaksud teh ieu nuduhkeun kana betapa agungna la ilaha illallah. Sehingga jalmi-jalmi nu geus boga la ilaha illallah pan eta teh geus aya bagian di surga. Sehingga engke eta jalmi-jalmi anu ngakuna iman ka Allah, asal memang bener aya dasar-dasar tauhid imanna ka Allah, imanna ka Rasulullah, sanajan aya dosa bahkan dosa badag heuh nya eta mah tinggal dibersihan heula we kitu. Matak jalma teh aya jalma iman, aya jalma kafir. Jalma anu kafir aya dua, aya nu tobat balik ka Islam, aya nu henteu. Jalma anu kafir, jalma anu teu wauh sama sakali ka Allah Subhanahu wa taala eta mah tos jelas. Kitu pinari jahannam khalidina fiha. Pokona mah abadi langgeng di neraka. Terus di antara jalma-jalma anu iman, ieu teh kabagi dua. Aya jalma iman anu taat, aya jalma iman anu maksiat. Jalma iman anu taat maka jelas itu. Kumaha bagianana ulaika yarisunal firdaus, jalmi-jalmi anu bakal ngawaris kana surga firdaus jalma iman anu taat.
Berarti orang tinggal ngemutan jalma anu iman tapi maksiat. Ta jalma anu iman maksiat kabagi deui dua. Aya anu tobat dina kamaksiatanana. Aya anu anteng nepikeun ka mautna teu daek tobat ka Allah. Gitu. Ari jalma iman anu maksiat terus tobat, beres tah urusan ku tobatna teh. Gitu. Ataibu minadan bi kaman ladan bala. Jalma anu bener-bener tobat tina dosana, ku Allah direken seolah-olah teu pernah dosa, diheleungitkeun we. Malihan nalika leres-leres tobatna karena Allah, jadi tumpukan kagorengan anu baheula tina ladang dorakana teh dirubah we jadi kahadean. Maksudna teh teu aya hargana sama sekali dosa-dosana lamun geus katutup ku taubat. Tah berarti tinggal jalma anu iman terus maksiat terus teu tobat. Dari nu tobat mah beres urusan. Itu jalma teh iman, maksiat terus henteu tobat nepikeun ka mautna. Kumaha upami kitu? Maka jalmi anu kitu teh dawuh para ulama dumasarkan keterangan-keterangan hadis Kanjeng Rasul. Eta teh tahta masyiatillah. Kumaha karep Allah anu kitu. Jadi tama nyanggakeun ka Allah tinggal di dinya teh meunang teu engke bagian kanyaah ti Allah rahmatna atawa tak urang teh urang ngukur gitu. Jigana urang teh jalmi anu iman taat insyaallah ngan beureun sok aya maksiatna. Jadi jalma iman tapi sok kasalangku maksiat tapi keur diajar tobat. Mudah-mudahan dosa-dosa urang seep gitu. Mudah-mudahan teu nyesa dosa urang. Nalika urang kembali ka Allah teh bersih. Jadi urang teh memang kedah sibuk ku muhasabah teh, Bu. Muhasabah leres pisan. Lamun urang teu pinter dina muhasabah nyare kumaha urang apal rek nobatan diri teh kumaha teu apal tobatoneunana gitu. Hayong naik kelas ka Allah, hayong ningkatkeun katakwaan ka Allah asa piraku gitu. Lamun urang teu apal urang teh geus aya dina tingkatan takwa anu mana heula. Sakurang-kurangna kelas 1 rek naik ka kelas 2 teh meureun kudu apal heula. Ayeuna teh keur kelas 1 kakara bisa naik kelas 2. Ayeuna mah urang teu apal urang teh di kelas mana gitu. Hayang naik iman, naik takwa. Tapi urang teu apal dina kelas mana. Tah minimal cara urang apal kana kelas urang teh pan ku muhasabah teh. Terus eta mah pada moal aya eureun-eureunna. Dipariksa diri urang teh gitu. Bilih urang teh raraosan teh asa tos bener kitu hirup teh punya gitu. Raraosan teh gitu. Seueur dosa-dosa anu nyumput anu teu karaos rarasaan teh sanes dosa si horeng dosa. Malan kadang-kadang antara dosa teh naon kata anu cek urang dianggap sebagai sebuah ketaatan gitu. Anu kurang dianggap sebagai sebuah ibadah teh kadang-kadang jero-jerona mah teh jatuhna mah kana jadi maksiat sabab teu lengkep teh. Syarat rukunna teu lengkep, adab-adabna teu dianggap. Contoh ieu mah sakadar contoh. Contona nyaeta jalmi nyae-nyae kana bumi, nyae-nyae kana bangunan gitu. Terus mopohokeun kana alam kubur gitu nya. Bahkan tempat ibadah sekalipun gitu. Gitu. Tempat ibadah sekalipun nalika masjid disae-sae gitu nya. Tapi henteu dieusian. Pan eta teh pan mubadir teh gitu. Pan urang teh henteu dugikeun ka dinya na gitu. Jadi nu namina mubadir teh henteu ngan saukur dina masalah harta wungkul nu jelas nu katinggal nu kacaba. Tapi kadang kawis seueur perkara-perkara pamubadiran anu kurang teu karaos raraosan teh sanes dosa. Jadi nyata hartosna lain urang kudu eureun ngabangun tempat ibadah, tapi urang berarti kedah ngemut kumasangkan henteu mubadir ieu patempatan. Ulah hanas proposal diajukeun ka setiap tempat.
ke setiap instansi, ke setiap para agnia. Hanas digelar sorban tiap waktu, hanas didaftar di tataan, ditetapkan donatur segala rupina gitunya. Tapi tos teh jadi ngabangun tos agreng kosong deui gitu. Pan teu cekap ka dinya gitu. Dinya teh kagolongkeun kana diantawis perkara-perkara anu mubadir teh geuningan ti payun. 10 anu mubadir teh geuningan diantawisna teh tempat ibadah anu dibangun terus dikosongkeun. Mushaf anu seueur tapi teu dibaca teh diantawisna. Tah kapendakna teh pan ku muhasabah muhasabah. Muhasabah mah da matak diantarana teh minimal ku kieu, ku tolabul ilmi kieu. Di nararaga urang ngadamel pepeling kangge diri urang masing-masing.